Kisah balah di Banjar diromakan doangan diromakan duangan pemugi Gusti ngaganjar nyalametkeun sadayana jika bobotoh ngadu domanya percis tete kitu lah apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu rame di Unpad ngayakeun kontes domba isu anjing bulan waktosna teh Jatinangor yakin eta papat daun bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus eta teh sok adukeun jeung uing adukeun jeung nu dinya kadinya eta tong jama terus buku Aki Umar Anang Soekarno Hatta ge aya buku anak kumaha payungan sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan kaedaan Go Ais Out Go naon-naon tabarang ditabarang lain-lain Bagda diri Pak Guru Lukman Bagda dengan di Bageran pakai jeung deuleu babaturan Jang Kamal masing lar kawonan kumaha mama Tobian panyerewedan Tobikan panyerewedan punten nun oh hey ngomong salah genengan silih Wow. kumaha Jang Teguh make ilmu di pangeran salajengna Paulis Mimi bang sanurek ngarekan kumaha Muhammad Saifudin bang Ewal di bangsa sorangan Ewal di bangsa sorangan akok akek lain naonan aya di mana bang hey kakak palintangan papalengan pangalusna aya kode topeng sana candi kantun ngaran kasayan yang nanya ka gunung sok aya nyaho datarna sok aya yang nu gunung atoto jaban sok aya nyaho asalna ieu ai maneh kunaon gara began masuk kasurupan aral aing mah ya arah naon ke arah baheulana aing teh ditawajuhan minang jadi aral kunaon eueuh acara minang kasurupan job Aki Amir aya di mana ieu bikin tiras bikin cihare obat kabel di pikiran cihare nyobakeun Pak Haji Dadang Nasir aya di mana naon maneh tulat tepeles lat lu naon teh ngomong naon
Lain teh naon teh teh diomongkeun eta teh. Grup kudu aya juru basana sia teh. Abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil. Heuh kitu lil. Tuh lil teh bener. Lihat teh bener. Kitu lil teh. Bahasa Belgia. Oh, dah inget teu ngarti atuh. Tuli patatala silatiu. Naon cenah? Kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya lil. Lihat teh heueuh. Oh atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sileta pelata telepet kalalit. Tuli teh pelakala sitra pate pelata pelata Panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ka Arcamani we. Lati salah palat lieu pelata Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Nya bener. Oh lain. tulata pala salata laki pala tala tidak lewat pala tolo. Deh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang Lain. naon atuh? Naon cenah bujang teh lewat. Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Nipu eta gini bisa beri lagi atuh. Amak gitu. Urang ini hayo. Denyo atuh. Naon? Kuburan. Sajodoh jalannya. Naon? Di pager. Balik deh ya tuh. Duaan we kemana-mana teh. Naon? Denyo sia. Uluh Walungan. Balik deh ya tuh suka ke Naon? naon kaleret ka handap. tai muning. Si belegung. Mun urang mah jalan. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun we dunungan hayo ini. Kumabrehna we. Kaleret aya naon? Waduh. Ai suit. Kadieu jalanna. Ari suit mah Heg. mudah-mudahan ya tukang ah. Naon heula lah? Urang reureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak. Odok sae teh. Lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol. Eta teh Ulah bosongo teuing ngewa. Turunkeun salira teh. turun Iya. ke 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Mangga. Kali cenah jajan. Komodo unggul gitu si eta mah. Kalau teh kawas ka baba. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung gregrog. Kalah beuki bergud. Gregrog salirana teh. Jeung eta muni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Teh aya nu suda aja mah.
Wilujeng wayah kieu ayi Wilujeng wayah kieu kembali Akang. nuhun Kumaha Kang Damang? seperti kemarin Tuh terima kasih. bade ka Manura ieu teh Yi Oh Akang teh. sumuhun jajab juragan Panu Oh sumuhun maksad. kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana Olah naoyong naon. Raden Dastarata Sumuhun. nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun Ada normal Ya. dan Akang teh. hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran Oh gitu. Disangki naon Akang teh. teuing atuh Disangka manuhara jiga naon. mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun oh Padahal manukuari mereka. nya alah cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh ieu teh lalampahan teh nya Sae. doa nawe dawala sumuhun emut karama na kapungkurnya Pak urang heeh jang Kandena. Mending nyeples nih. juragan abiasa kerenyang sara baheula urang asruk-asrukan juragan Parasara eyangna Sumuhun. Kandenan kula. oh bener nya euy siling mah apa katurunan-turunan teh kaparoho deui teh Cara das eta panjang. kuat keneh memorina Panjang keneh emutan Akang. nya Memori 2 giga teh. cing apa keneh ramana juragan abiasa ke apan Palasara air ramana Palasara teh Palasari tak anak Palasari teh deui kolot hampura lanan cara rangkeul ya Urut lelempangan jauh atuh. Ugu daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede. Okor mati keneh. Coba Beupeung cing tarik. Bodoh banget. Malah kan jadi sorangan. Inti. Pinter gitu. Ngapalin ka anak. Kumamun kena jantung teteh. Kumal tengel teh. Aina. Isi. Dunungan. Ulah tunggal tengel da ieu papa. Pasti babeh teneungeul teh. Waduh. Eta nu galak mah itu. Itu mah teu galak kalurah nu galak. Mantap tuh jadi gitu. Eta ku dijengut. Getek, lain getek. Getek. Liak jeri di kono. Jiwaan dari kana getek. Nyerakeun gua teh. Teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah. Eueuh kasieun.
nepi ka teu dihormat ieu aing. Dulungan nepi ka teu diajen. Keun ka dewek. Eta dulungan eta teh pangeran putra raja Nepi ka teu diajen. Cocongik sia. Tong dibawa deui ke mah. Teh baung teh sia teh dileuwih ti Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Rasa urang carek atuh. Saruana jeung si peleduk. Liwar Naker pisan sia. liwar teh leuwih ti dorok do. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi itu jauh-jauh Namoa nepi. curig sia. Pasieun geus kehormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. eta teh kolot Kalau hormat hormat Hormateun. Sarwana setan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing itu pugu-pugu. mun urang mah cicing. Namoa teh moal teh tukang teh. Suka tiga ngaliuk. Setan. Jadi kali ya. Ini kasih nyika. Kopo di bandara bodo di saksara deungeun sangkan ulah sangkan ulah kaedana Kikintiran. Di pikiran. Kikintiran dina bale. sareng kapedang Sisiniran kirang sae. Ayo dileret cicing. saponapan Aya kasieun ayo Kasopono. dileret. Kasopanjang. yang buka jalan Sono monok. Sono nganjang. sono patepan di jalan Ayo dileret mah aya ka era. Sopono. Kasopanjang. songaruyong ka jalan Najan sono najan hemang. tapak di jalan Lain-lain daun awi. Keun adepen serong. Ayo ka era pada aya. Lain-lain bagja diri. baca deungeun di bageran Kuma papayunganan. sangkan ulah kauganan Kumaha nulungonono. sangkan ulah kaedan Nah, ya, ya. Naon wa? Sia. Jadi kebawakeun aing. Murukan terawas betul. Nah, atuh ieu teh mun disarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. Eta kusarwaan. Ada hiburan wa kita. Alah. Ampun. Teh ngabawakeun ku akang. Boga ka era ikut dundungan. sangkan ulah kaedan Kasoponok. Aya kasieun. songaruyong
sono mono sono nganyang Ayah ka era. lain-lain Sugane kapo. daun awi Kabeung tawuran lain-lain bagja diri wah mahamah ye payunganana tangkanula kumaha nulunganana Oko era tapi nyumput. Alah, Nah, baungnya kan. da katingal salira teh baeud wae atuh ah. Iya. Alah, Kita ngahibur. kita ngahibur agaknya. Menerang mangika nyerita dipakai cerikatnya Jauh kalayan. Akang na badengin. Etate bebenang Balarut. Gus Kasadaya nu aya di RRI Bandung. Oke, tutup jaman. Kapan guru dagang jangan. Menerang panggihkan nyeri Iru pulang kiri dong Jangan Paulis Nono. Komo jeung hayang kapuji hayang kapuji Duh, oke. urang sing ageng tumampi Duh, bang. tate bebenang Gusti Bang. urang sing ageng tumampi tate bebenang Gusti Duh, cing. Sagoong sewak makanya. Pak Guru Lukman Duh, yang koloyong we. kalau nggak Wah, nyalametkeun sadayana bang. Paji Sidik tentep dina tahan nona Duh, sekarang kalakuan duh, bang. ulare Lalalala. sakamakama Cing, yang nyawakan. Duh, Mon salah silih ome duh. Halo, Wangian duh. kagorengan So, Kumaha Pak Haji Agus sekali Yoba? sewa. Mon susah silih tolongan kumaha Kang Mon Dadang Baja susah Duh. silih tolongan Enak. Oh, wow. Wakre Maledo ka itu Ai maredo ku jambuan teh. jauh teuing Maledo Ai maredo teh tepik. Maledo ka ditu Da moal nyalahkeun si lain eta masih ieu we. Da calling saya teh sok hendek-hendek teh daek si teh. beda kecap-kecapnya Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh Da lanceuk ongko. kilang bara dihargakeun Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahajak
ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka pan biasana ilana joker di RRI memayar ini mah henteu bebas kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari silasi sorangan meni hayang disebut par Provinsi Jawa Barat atau cenah ketua Pepadi Jawa Barat Pacaca Koswara pikir ku sileing can para pendukung sesepuh sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can pada dak nesir Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul tiba heula kene dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah hayang ngeunah sorangan aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan urut apok di kolingan teteh tadi kieu tukang guru anang teteh Jepan Sidik di dia teh Padadang Nasir tuh calon bupati Bandung jadi eta teh dukung guruna can Padeni Rukada Padeni Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui sia di Cianjur Pamardiano aya keur mah 2008 teh rocet deui areng ibu dedengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal disaksian ku buaya ai bogo olohok buaya we olohok nempo ai lodok keur rarabeun lono kalah aja taretana ngangin jaipongan ai ku kitu teh mah can bencana alam grepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun ari mana kacida teuing tamakan barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur papola jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalangesana kaituna bener ye sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajieun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge
tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur mah. lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi Itu geuning. teuing atuh lamun gitu mah Dadak baca. Lempak beledug anu naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akak tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Ulah dirorocet sama anu goreng. ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan ngomong ge ante lalawara nu lalawara mah kalong hesna ngegantung Benar itu teh. hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh hese ngomong jeung sia mah Mung elehnya. ulah sumuhun dawuh hirup mah Bener. temongkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia teh ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh Ada kesalahan iya jeung sunat salawat ya. no kowek teh bangkong bancet kowek gitu ning disadak kowek Koe. Atawa berwe. Alah sah juga bancet teh aka aduh ampun aing Perem. sing sauyunan gerasa Sing sabeungkeutan. sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun kana berwajib Aya nu wajib. nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain eta mah polisi ngaliwat Kontrol. Patroli. Amulan. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik indit ka Lembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung geunah naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri gering ai datang ka urang teh euy teroris di mana turis tama jauh-jauh atuh. turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris Beki jauh. kamana karep we Keris mah Beki jauh. ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung syukur lain kuris jauh Biasa beki jauh. heuh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna Teuing si eta mah.
tereueuh carekeun teh. Bagi korang bau teh Alah ampun. mere mandi mere jauh lita we. Naon teh? Naon kan? Pihujaneun si teh. Padahal teh Natal. Oh nya bener. Kamari teh Kamarin ngaguruh kitunya banjir teh. teh mun sora roti. Sora naon pika geungeun atuh ki. Sada naon teh air bah saya. Sora roti. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem mingkem nah teteh teh segala arti Singlar ke. bet balalager jurig di dieu. Hei Woi, naon teh teh? ya cek ayo ge daguan euy Saha? Mana eueuh si Maan? Saha? Sora tukang kredit. nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun Eueuh si eueuh Maan. wibawaan belegug Eueuh si Maan. dengekeun syah hayang teh pegat kenya genggerongna duli genggerong aing ulah kaget euy di mana adio itu tah wibawa ngaranna Wibawaan teh. Ku sora we bungkul. Naon? naon teh tadi sada tong cekcok ulah kaget ya hadieu atuh Leret mun urang mah aduh. Rek diuk teh leret. Jar-jar picirakan. boa-boa cing paruringkak bulu-punu aya naon po lah aya naon saweus agan mah di dinya we antosan dinya Yang urusan akang ya mah. sing hareupan ku abdi lah aya naon-naon mah bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung Ya, ngamung maung naon maung di mana sing maung Bandung keokan wae ah eta. cacan keok sote Cekena da karek babak pertama. da panjang kene atuh Panjang kene. ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh kege 5 tahun deui ge juara Beres. eta mah leuwih nyeri teh euy As ulah kaget. manusia lu aya cikur sagede kieu Wah. Moal teu ka akang ya mah. itu nu tukang laja mun sagede kitu wilujeng tepang jahe bangsat ambak meureun Amak aya batur bisa. kamana Gusti bitu jelema teh eta hareupeun gunyuk Teka cirieun urang. goblok muni naker kitu goreng patut teh sia coba Lain berukan marina kasep.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener sih agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtung nate kulang. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beung lah lompatan geuning teh. Bener sih Islam. Ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Nya meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama bisi beda. Teh sarua. Silaing sabaraha hiji? 5 teh geuning. Bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji ya. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalanan. Ai munggah haji teh mun kawasa di jalanan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah tanggeus nepi di ditu tawaf sa'i jumroh wukuf gitu. Oh eta nu kalimat teh heueuh geus maneh kaitu acan oh mainan. Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh. Lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bag-bagan agama. Cing eling mana hirupnya? Lain ke Karapangi disebut cing eling. Ulah ngulik kue kagorengan hirup teh nya. Cikan apa urat leungeun cikan? Tah, kade tah urat leungeun kitu teh. Nah, sok ceceremed. Rebok maneh wedahnya. Jumaah. Nah, atuh wajar salah saeuting mah. Kuduna mah rebo mana itu sebenarnya mah. Oh jadi bunga haji nya nu kalima teh ini ke Mekah Kadewek mah da genep. Wah, agama sesat. Kafir. Agama sesat. Digodok sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Ulu nafsi dari katul maut. Sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun. Ulah ngaheureukeun agama. Maka terek kiamat. Lalawara teh sakedeung deui 2012 eta teh kiamat. Ulah lalawara. Ceuk saha? Ceuk film. Eta syawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalimat teh ini ka Mekah, heuh, ta nu kagenep mah balik deui. Naha?
pikir kusian rek kajedog di ditu imah teu boga perusahaan teu boga dulur teu boga mending balik deui ka dieu ka genep nama tapi heueuh nya wah aya bahan pindah agama ya aing Adon yang sara di ditu masalahnya. alah Buka dulu. jadi manehna teh teu leupuh Yuni ente istiqomah Anu luak luak leok bener tapi dipikir-pikir mah da naon kajedog di ditu geus perusahaan bener genep euy bener euy ari eta nu tukang 7 ke naha 7 narek lempang titu teh ka 7 nama numpak kapal beuki ka harti ieu tauhid aduh ampun beuki jelas ayeuna panggihna ieu tauhid teh si goblok ta eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis loba servis teh eta. Watir lamun kieu carana jadi dina agama teh ngan ukur tuturut munding teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we Dituntun ke budak ngiclik. tah ninggang kanu kieu ye ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu babari teh dikawinkeunana teh Babari. nya Kepangaruhan komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh gara sok nu kitu mah wanian ngabom gampang dimotivasina teh geus keun bae atuh jeung saha maneh idit seueur kulan syukur bagjak kumbayangan mana dudungan maneh kan kaula ieu geura aya nu naroskeun orang bagus siapa namamu hei orang bagus nana waduh anjir kasep jelema ieu kasepnya juga abdi jauh aja jauh cing lamun bener agama Islam ieu nah jiji kana agama wae atuh sia teh panggihkeun tarucing aing sok di dapur heueuh aya kopi jeung gula terus naheur cai terus kopi sasendok gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy enak pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing nog heueuh anjing cika pagi euy duh nya tauhidna jero jelema lain asa kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat heueuh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek api belegug bodas
Oh gedenya jadi nuku aing mah cuma gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik Detik bus sia mah Sukro meureun. Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok heureuyan aing teh mah aduh alah geus Benten eta sepuh. uang bagus kaja teh teh wala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek Piraku ari ka Akang mah tuh. sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge kahayang aing teh kitu bener euy Bener. Saking gua pagawean. saking Astina arep nang endi saiki kaula teh reka Mandura milu saya marah bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringannya saya marah cicing sia apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula ya da ulah cing aing oge begal Nah, eta anu tukang resah. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saming teu gelut teh Bener Akang masuk karikeun awak teh. ngagos aing pajan kitu linu saminggu teu gelut Supaya aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi seri teh anu simpati kasih ada aing megeuleuh hayang utah aing mana pos sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu. nu ngewa mah kitu nya lain muni kawas anu pinuh wibawa we Oh bener. Pas penu ku komanda we. awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu Suka dari kabedia kan. alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing madak bareuh Awas ya dicai di kosokan. lain meni asa pang benerna geuning Ada buta atuh barunya Akang ada buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing Ya weh, si mana kan?
Bereta we aya tunggu pare jeung aing. Kumaha kan? Ieu hayam. Hayam teh lain lumpat. Kalah ngising. Kalau bawa karung. Kalau kajua pare ayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapakulanang koe lanang. Aji mula ditegakkan di Jaya. Suram rata Jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti Kodi. Aya tuh baturna teh waku sia. Aya. Hei. Kadieu sia sirik. Kafir. Kasawa ka akang berarti teh. Sitara salat. Goblok. Aing mah di BBAK. Kawas nyaksian hirup aing. Kenyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh. Mangga wilujeng sawios atuh di urang apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sia nanya we ka aing kunyuk. Kabdi ge lah dagor gua abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. Bari teu jiga. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeun akang. Sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul ngapak kapangi aing mah. Lere sebentar. Bangsat maledog. Ai buludak dogna mah sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali teh. Ada. Teu keuna kunyuk. Daing maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngemikiran sia boa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Ai teh di kandangan da lebar. Alah. Ampun. Dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Haling. Mulai Senjata aing memurang maring deuleu. mulai anu Teu gagak. pangih jeung sasaran kemana we. Mana we ngador atuh. Saha-saha jelema anu berobok. Nya ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu. Wah. Karesepna kan berobok. Alah. Alah. Dawalan. Sada bang samantrinya. Oke, jadi seorang bang Sulaksana. Alah. Jika bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon gelo? Euy. Alah. Eta ku nemalan. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya euy. Raja buta we. Alah, tembak wae sia.
Ari eta dina naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Oh, kudu manehna nya. Dawala. Tembak we ulah dia bala tam-tam aling. Aling. Hei, ah. Ulah Ade. ulah aya nu hareupeun. Ganti balik atuh. Tibalik we teh. Dibalik. Nepi ka urang ngabejaan ari aing aduh.